وجب الشكر علينا ودعا لله ذا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya. Suri tauladan nu tauladen figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Mundut kanu maha agung muntang saraya kanu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga gempangan urang sadaya sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Moga-moga riungan urang sadayana kengeng ridho magfirah ti Allah Rabbul Alamin. Para asatid asatidah, qori qoriah, mubalig mubalighah, tokoh agama, alim ulama, nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun anu dagang kunaon dagang jawabanana hayang untung. Kunaon tani nu tani mah hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Maka geratanya ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting sare wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sodakoh tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha kabandungan ustad ge sok burger wae. Ibu oge apal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jeung motrot wae. Berarti lamun kitu ilmu teh hampura karek apal can jadi amal. Da cahaya tina eta ilmu teh eueuh deui iwal ti amalna tah urang manu hadir di ieu kabeh kaasup kuring kana ilmu teh karek apal can jadi amal. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu hiji syaratna jelema nu bersih hate. Keur mah hirup bodo katambah saban geureuh ka batur bodo saban geureuh dibere we ilmu ka jelema nu kotor hate keur bodo wae loba nganyerikeun batur komo dibere pinter moal teu ngaleuyeuk batur. Naha sabab sumber hatena kokotoran. Harta oge sarua keur mah hirup sangsara katamah tudang tuding wae ka batur, batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul.
Nu sangsara hate kotor, maka harta moal eunteup ka jelema nu kotor hatena. Naha sangsara wae nganyerikeun batur komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga. Matak ternyata maju munurna hirup manusia gumantung eusi hatena. Matak hakikat nu ngaran kahirupan lain nu kudu dialusan teh awak, tapi nu kudu dialusan mah tah eusi hate. Ibu hayang geulis babari tinggal make skincare, glowing bodas buka tiung da punuk mah ngerenge. Blus karena bab rumah tangga skincare kabedag dengan sangu henteu akhirna beungeut bodas awak begung. Panuk itu tenyiksa sorangan bari hakikat nama ngalusan awak mah kena kuruksak. Buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Orok eueuh huntuan seuri lucu. Nini beak huntu seuri muring kak bulu punuk. Abah baheula keur ngora ngadahar sukro dorok-dok mata keresep nu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadahar sukro da ngadon mengbal di jero. Sakapeung mah huntu kateleg sukro kaluar. Matak ternyata ngalusan awak mah kena kuruksak. Sagelis-gelisna ibu tetep ulah sok gumelis, sakasep-kasepna bapak tetep ulah gumasep, ejeung teri ge urang teh berharga kene teri. Teri paeh hargana 50.000 sakilona, panggelis-gelisna di dieu tuluy maot, teuneun di pasar, da moal aya nu meuli. Matak hebatna manusia, alusna manusia, lain beungeutna, lain hartana, lain pangkatna, lain gedongna, tah eusi hatena. Well. Matak nu kudu ku urang dirautan teh ieu geuning hate. Tiung saragam da keur nanahaon. Baju saragam keur nanahaon, tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Tak ieu mah geus rada kasindiran ieu. Keur naon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Poe ayeuna teh umat Islam teh jumlahna nepi ka 80%, tapi naha ngamajukeun Islam eta sorangan nepi ka hese. Lantaran hiji leungit kasaragaman hate. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, Islam sarua, Ka'bah sarua. Nah, habet kudu pasea berarti aya nu teu sarua. Naon eta? Tah eusi hate nu sabenerna. Well. Maka hate teh kudu bersih. Lamun jelema bersih hate moal sirik ku kamajuan batur. Bakal atoh ku kaalusan batur, ta eta mah hate bersih. Lamun hate nu kotor batur beuki maju beuki amek urang nempo kamajuan batur, tinggal tanya aya naon dina hate sabenerna. Batur nyeun gedong nyeri sirah, batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur meuli mobil paeh. Berarti anu nyiksa sebenerna lain Allah, tah nu nyiksa mah sebenerna lah kuning lampah dirina sewang-sewangan. Matak nu ngaran hirup bersih hate bakal cicing dina angka kosong. Ari jelema kosong teu boga naon. Naboga naon gresok ibu. Lamun nya ibu baheula geulis, pertahankeun eta geulis. Bareto 30 ka handap geulis, geuning ayeuna mah geus eueuh ieu geulis teh. Lamun bener geulis nu ibu kudu bisa dipertahankeun, geuning henteu. Malahan boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 abut-abutan, boga budak 5 budegdeg awak ngabeukahan. Kasus nomor hiji beak ku sorangan, salaki manalako kana tabang da meotan. Init ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam hayang langsing deui ke semula. Kadakala kabeuki gede atuh. Naha nusok senam beres senam goyobod, comro, misro, liliwetan ongkoh, toong salaki kunaon ngabegangan mikiran hutang urut goyobod. Matak nu ngaran hirup mah naon nu rek dipake alat kasombongan tina hirup. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, mampu dimampukeun, pinter oge dipinterkeun. Berarti sagala-galana aya dina pengaturan Allah, manusia mah nol teu boga naon-naon. Matak pinter tong diaku asa aing pang pinterna, daek tong diaku asa aing pang daekna, alus tong diaku asa aing pang alusna, nah kamana Allah atuh.
Apan sagala-gala ge pengaturan Allah bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, cerdas oge dicerdaskeun. Ternyata nu ngaran hirup tong legeg pedah disebut batur. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, teu hararayang. Naha make jeung teu hayang, sabab kuring nyaho kana gawe. Lain butuh panyebut batur disebut ustad tuluy irung jadi bubareuh. Tapi mana atuh gawena tah palebah ustad kiai ajangan batur nyebut kakuring nyebut ustad nyebut kiai mana gawena sedangkeun gawena ustad kiai ajangan teh warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Ustad mana nu bareuh sampean ladang tahajud? Lamun mah di dieu aya anu bareuh sampean kuring yakin eta mah lain tahajud nu pasti nama asam urat. Aya tugasna. Nabi ngawariskeun bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal. Heuh ta ibu teh suudon teh. Apan ibu ge perkara nu diimah dipenta ku kuring deuk dibikeun moal. Heuh ai pada jadi jelema pedit ulah silih omongkeun. Tuh geuning urang teh karek disebut batur, Pak. Disebut ustad teka tempo tugasna, disebut kiai teka toong tugasna, disebut ulama teka tempo tugasna, matak ulah legeg pedah disebut batur. Apan disebut pejabat oge lantaran ayana rakyat da eueuh rakyat mah jara di pejabat nyarek mingpin cucunguk. Mata keur para pejabat teh sing sadar bahwa jara dina pejabat teh lantaran dicoblos rakyat, matak saenggeus jadi turun atuh ka rakyat. Sing wawuh kana kasusah rakyat, sing nyaho kana kabingung rakyat, sing apal kana kanyeri rakyat. Ulah maranehanana gering ka Singapura ai rakyat ka rumah sakit ge hese, ai manehanana gawe babari ai rakyat ngap-ngapan. Bener? Sok ayeuna nyaralon deuk nyalon naon we? Eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Matak nakanu jadar di pejabat teh lantaran pamere rakyat geus jadi teh entong geblus ka alam gaib sing areling atuh ka rakyat. Aduh. Benernya keheul atuh da. Matak ibu bapak di dieu kade sing alalakur sanajan beda pilihan. Wajar da alam demokrasi mumusuhan ulah tuluy-tuluyan kekeh nu bakal nyieun jasa mah tatangga sabelah dulur anu deket moal Prabowo datang ka dieu aya nu maot moal angere ustad nu deket. Matak tina politik ulah nepi ka pasea komo nepi ka saumur-umur mempertahankeun eta politik batur nu jadina ebo anu nyeri huluna. Bener? Matak lalajoan politik rakyat acuh we deuk saha we kitu pan rakyatna. Kamari pemilihan presiden sing debu milih saha Anies Baswedan. Naha milih Anies hayang jiga Jakarta. Ari ibu di mana? Di Majalengka. Ari cing teh ibu nu sabeula hayang ka saha? Abdi mah Prabowo. Naha hayang Prabowo karunya 3 kali keok wae. Ternyata rakyat loba nu karunya Prabowo jadi sugan we atuh da Prabowo jadi teh lantaran dicoblos atas dasar karunya geus 3 kali eleh wae. Susuganan Prabowo ge sing nyaah ka rakyat sing karunya ka rakyat. Nu hiji deui hayang Ganjar Pranowo. Cing teh ibu naha milih Ganjar Pranowo? Resep koloteun jeung dewasa. Naon cirina? Puisan kabeh. Inilah politik rakyat, teu meunang diganggu gugat. Aya pasea eueuh tah matak dina urusan politik tong pernah silahkan beda pilihan tapi ulah coba-coba papaseaan. Ibu maot anger ustad nu deukeut nu nahlilan. Ibu maot anger ustad nu deukeut nu nguburkeun telepon Prabowo ayeuna. Pak Presiden di sini ada yang meninggal, pasti jawabanana sorry ye. Coba tatangga deket, dulur deket, aya nu maot ngabring, bejaan Pak Ustad aya nu maot, langsung jawabanana oke gas. Matak sing alakur jeung dulur, sing hade jeung tatangga, situasi politik ulah pernah terjadi perpecahan antara urang jeung urang. Tetep kun payakun mah Allah nu boga. Well.
Da moal bisa disebut pejabat eueuh rakyat, moal disebut pintar eueuh nu bodoh. Matak jelema pinter kudu bisa ngoncoran jelema bodoh. Ai kanyataan geus pinter ngadon ngahina nu bodoh. Deuk ngahina mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Disebut beunghar apan kudu miskin. Matak tugas jelema beunghar mah nulungan anu butuh, nalang nu susah, perhatikeun imah butut nasi miskin pek bantuan, perhatikeun budak yatim pek pangsakolakeun. Ta eta teh tugas harta jelema beunghar. Bari nu miskin mah gede jasana, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak bejakeun ka jelema anu beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam. Maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamel kuburan sorangan. Manusa ulah coba-coba goreng jeung batur, keukeuh hirup di dunya butuh ku batur. Bapak make kopiah menang batur, make sarung menang batur, baju menang batur, celana menang batur, sepatu menang batur, maot dikubur batur, ditahlilan batur, diboehan ku batur. Matak bejakeun ka jelema nu sok goreng jeung batur, narek hirup sorangan, hirup anger manusa mah butuh ku batur. Well. Nana gerhana bisa ceramah seperti ayeuna lantaran aya jamaah. Leungit jamaah narek ngomong jeung temok. Matak ternyata cek ilmu hakikat lain batur kudu ngahargaan urang, tapi urang kudu ngahargaan batur. Lain batur kudu ngajieun urang, tapi urang kudu ngajienan batur. Lain batur kudu ngahormat urang, tapi urang kudu ngahormat batur. Weh, apaan kenyataan mah urang mah musafir hayang dihargaan ku batur, sedengkeun dirina can bisa ngahargaan ka batur. Bener ya? Jelema nu kosong hate bakal menang segala rupa ilmu. Lain sakadar tina Quran, lain sakadar tina hadis, lain sakadar ti kiai, lain sakadar ti santri. Anjing sekalipun asal hatena kosong bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate. Sakadang anjing. Watak sim kuring di lemur aya nu mira anjing tara dicarekan. Nah nu maraban si itu teu ngaganggu ieu. Malahan ka anjing teh panggih jeung anjing punten we cing teh pun guru nepi ka cek tetangga nyebut nu gelo hari teh sabulan rada gelo cenah gerhana mah rada gelo cing teh kunaon nyebut nu gelo mak nya guruna anjing. Kali-kali mah bapak jeung kuring perlu guguru ka anjing. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing. Sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanjerian batur. Aduh, marukan lain agama eta. Kumaha ceuk agama? Salamatul insan min khifdil lisan. Salametna jelema gumantung bisa jeung teuna ngajaga letahna. Nyeri we hate inung bapak, nyeri we hate salaki, nyeri we hate dulur, hampura salat ditolak, zakat ditolak, ibadah ditolak. Allah moal ngahampura dosa manusia samemeh eta manusia silih hampura antara manusia jeung manusia. Bener. Dosa biwir. Otak ulah coba-coba ngarendahkeun batur, ulah coba-coba ngahina batur, ulah coba-coba mitnah batur, ulah coba-coba nuding batur. Bisi urang maot can menta hampura, tah nu matak jadi berat di akhirat teh lantaran loba jelema nyeri hate di dunia, bari urang can menta hampura kasih eta. Wayahna bubar ti dieu. Pangajian teh ulah jiga pangajian orai. Tinggal ku bapak orai ganti kulit anger ngaran mah orai. Tah boa-boa urang pangajian teh ukur ganti tiung, ukur ganti baju, teu ganti jeung hate-hatena. Nu teu akur anger, pasea anger, nu pedit anger, nu kedul anger, nu goreng ka kolot anger, nu goreng ka salaki anger. Ai pangajian mah unggal minggu, tah palebah eta ngaji naon atuh. Aduh. Da hakikatna mah ieu pangajian wallahu alam, kuring ceramah wallahu alam. Jawaban anu paling pasti jalma anu bakal dibere kasalametan innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan salawasna jeung awak urang. Na ari ibu pangajian ieu jeung Allah da teu inget. Mana bukti? Pedah we loba kieu teh nu datangna nana gerhana ngararaku sok.
berarti lain jeung Allah pengajian teh jeung naon hayang pangih jeung da ai kuring pan beda jeung batur Pak Ustad hampura pan ai batur mah Ustad teh gelemreng pan gamis ngangsar udeng badag sorban ngagaplek tasbih dicekelan nepi ka mustami teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom da ka urang mah eueuh nolol tina mobil juga langsung well awan wassalamualaikum patokan nu ngaran hirup tong lalajo wujudna tong lalajo bentukna tong lalajo jirimna gerak toong naon nu diomongkeunana aya alus pek pulungan eueuh alus tolak we da kuring ge manusia biasa moal aya jelema hirup sampurna mun ka batur pangersa nyungkeun doa kamu pun anak da ka urang mah lain Pak Ustad nyungkeun dipoto nepi ka aya beda cing teh kunaon atuh kuring beda jeung batur teu beda sakadar bajuna sakadar cangkangna sakadar wujudna sakadar jirimna asli nama anger kuring ge Islam kene nu diudeng ngomongkeun Islam nu di kopiah ngomongkeun Islam kuring oge berusaha ngomongkeun Islam nama kejung kudu paseaku baju bener ya da pengajian karena baju mah babari bangkrut atuh sabab ibu-ibu ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki mun ceuk kiai Senin kudu bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju kumaha ceuk salaki eureun ngaji teh naha jangar kudu mulian wae baju orai ge ukur ganti kulit teu ganti ejeung ngaran-ngaranna acan angur lalajoan tuh hileud kabeh jelema sieun ku hileud cicing 40 poe 40 peuting ngabuntal dirina maka nolol jangjang tina hileud robah jadi kukupu kabeh jelema resep kana kukupu susuganan atuh urang ibadah teh sing jadi hileud tina teu pika resep ku Allah tina dibenci Allah tina ladang ibadah teh sing jadi dipika cinta ku Gusti Allah Allah bakal mika cinta ka saha ka jalma nu aya perubahan sifat hirupna nu goreng kakolot bubar teh dieu datangan mah hampura bapa hampura bieu ngupingkeun ceramah nana gerhana kaharti geuning amal ibadah ditolak teu ditarima lamun inung bapa nyeri hate ku bibir abdi tiba heula ngajengkelkeun ised gede ngeselkeun gering abdi mariweuh hapunten can bisa mulang tarima nu sabenerna jasa nu moal bisa kabayar iwati jasa inung bapa kanu ngaran anakna ibu bisi boga dosa ka salaki bubar ti dieu tepungan geua tangkep ibu balik ti dieu teh geua tangkep salaki aya ceuk salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebah tobat aya perubahan naha surga ayana di inung bapa surga ge ayana dina salaki matak ibu jeung bapa penta karidoan inung bapa penta karidoan salaki ayeuna batur teu pangaosan ka dieu bae bisa jadi batur ibadahna ku carana di imahna keur nyangu keur masak salaki datang cek salaki nah hamah teu ngaos bejana ayana gerhana hapunten bapana hiji teu acan widi ti caroge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki geus sidik ibadahna nu paling curiga ieu datang ti lohor buah minta izin heula buah henteu tah anu henteu leuwih hade balik cikurang ma teh teu pangaosan kahiji can aya izin anu nomor kaduana bisi bapak lapar ma teh nyangu masak nyamel hayu we urang tuang sasarengan ibadah itu teu katempo ku bapak ibadah itu teu diedeng-edeng ternyata ibadah mah itu ayeuna urang ka dieu cantang tuh boa-boa ayeuna ibu ti lohor di dieu keneh balik engke jam 4:30 salaki teu da enak keur pepelengkingan dina kursi neangan sangu eueuh da kuring yakin ibu ka dieu can nyangu-nyangu acan engke balik 4:30 kumaha ceuk salaki ti mana jug dia hoak pan ibu nya pangaosan atuh matakna ceuk aing ge datang aya pengajian teh lain atuh nyangu-nyangu heula masak-masak heula ku sorangan we atuh nyarek pamajikan pangaosan nyarek derepas ya matak hakikat ibadah mah lain nu katempo lain nu kadenge
hakikat ibadah mah tah nu karampa jeung nu karasa. Bener Pak? Ayeuna kuring ceramah nah geus jadi ibadah teuing. Apan jawaban inaloha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung awak kuring. Tah cobaan lamun bener kuring jeung Allah tahun hareup ulem deui tong dibayar datang moal. Heuh ibu teh lain jeung Allah jeung suudon teh. Dua kali teh nyieun dosana teh. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang, catat ku Bapak berarti kuring lain jeung Allah, jeung naon? Jeung duit, Pak. Bener ya? Hese 1000 hiji jelema nu hayang bareng jeung Allah teh. Anger we keputusan terbaik mah adalah Allah. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, ternyata teu tulus mutuskeun nyeri hate. Galau. Oke, stres ibu teh teu tulus dikawin ku nu kasep bari beunghar. Kurumuy weh aya nu petot. Akhirna ibu narima da sidik keur stres. Der kawin jeung nu petot. Ayeuna geus kolot kieu ku ibu kajawab, ternyata keputusan Allah adalah keputusan nu paling hade. Naha mantan ibu anu kasep gunta ganti wae pamajikan sabab salingkuh wae boga modal lantaran kasep. Salaki ibu anu petot teu hayangeun salingkuh. Naha da moal payu. Inilah keputusan Allah. Jadi Allah dek nyalametkeun manusia lain ku cara logika manusia, tapi Allah nyalametkeun manusia ku cara Allah subhanahu wa ta'ala. Kantos ibu piknik mayar 1 juta bus geus siap tuangeun tos sayogi bekal geus aya capek ibu ngagoler heula dina kursi ngadon karek nepi ka subuh bus ninggalkeun amek dicarekan laklak dasar supir ada gelo duit 1 juta teh gede lain leutik dijieun status Facebook engke deui mah tong hayang puknak piknik garelo kabeh tatangga oge amek ibu teh saking ku amek cicing dina kursi nyetrekeun TV jam 10 aya berita di SCTV berita na teh bus dari Majalengka tikusruk kana jurang maot kabehanana deuk amek kudu amek. Cara Allah nyalametkeun manusia kadang-kadang dibere kekecewaan dina hirup. Matak bapak jeung ibu bisi pernah kecewa hirup, itulah cara Allah nyalametkeun manusia. Sabab urang mah bodoh, teu nyaho boro-boro kana takdir batur, kana takdir urang ge teu apal di naon-naon. Bener. Nai kuring apal kana takdir rek jadi penceramah teu nepi ka ayeuna ge teu sadar. Matak heuh ampura we. Calana biasa, baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Nah, da kuring mah lain manusia luar biasa, kuring mah manusia biasa-biasa. Matak datang kuring ka dieu tong dikeprokan. Da kala ka asa jadi japati rek diadukeun. Biasa. Pak Kades oge ngarasa dirina teh biasa-biasa. Wawuh jeung rakyat, apal jeung rakyat, nyaho ka susah rakyat, apal pangabutuh rakyat, padahal jadi kades teh talung kana jadi ustad katimbang jadi kades. Ustad mah ceramah sajam balik ngagemol. Pak Kades samutan sajam setengah da moal aya panitia ngamplopan kades. Nu aya ge lamun panitia kakurangan dana maka kades jadi dana talangna. Mata keur kuring mah ukur ngadoakeun ka Pak Kades, teraskeun hanca garapan janten kades, ulah mikir sakali dua kali, malahan mah pek deuk saumur hirup ge. Sabab lamun kuring jadi kades bakal kacau. Atau Pak Kades jadi ustad, sarua bakal kacau. Matak ternyata nungaran hirup silih hargaan dina potensina masing-masing, ta eta ngaranna persatuan jeung kesatuan. Apaan alam perbedaan? Nah ari bapak lalajo ustad barareda da beda. Aya ustad tepan anu nerangkeun tentang karuhun padilah eta mah Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Aya oge anu ceramahna bari solawatan, aya marawisan eta mah Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Lol deui nu ti Cihanjuang eta mah anu kantos di ieu tempat tahun kamari Kang Ubay. Lol deui anu makelakeun jaket kulit eta mah Epi Effendi, eta teh ustad lain Banardoma.
Lol deui nu jiga ojek online teh eta mah urang. Cek emak teh hayang ngulem teh ustad teh anu bari curhat kedah ngulem nama mah Dedeh. Sabab program lagi mamah dan AA curhat dong. Iya dong. Mah caroge abi mah nyeburutnya tuh usaha. Kumaha cek mamah Dedeh? Kumaha sia? Abdi mah hayang ngulem ceramah teh anu lentong ta eta mah Aagim. Aagim mah pansorana ge lembut. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya AA bisa hadir di Majalengka ya. Apakah ibu-ibu senang bertemu dengan AA? Ya, AA yang kurang senang ya. Hidup itu harus digunakan untuk berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang ya. Tapi AA ini sadar bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA cukup sekian dan terima kasih. Wih, Aagim teh gaya Aagim. Mama hayang ngulem ceramah teh nu bari nyanyi, eta mah oma atuh. Oma Irama mah pendakwana teh bari nyanyi, Pak. Nepi ka aya ibu-ibu ceurik atuh. Cing teu kunaon ibu, boga dosa cenah ka inung bapak. Nah cing teh ingat kunaon dawuh nu ceramah dengekeun na radio cenah oma keur nyanyi tentang inung bapak. Oh, karamat. Hai manusia, teneng teng teng teng. Hormati ibumu yang melahirkan. Nah, sok ibu nyeun musik, abdi nyanyi sok. Sing euceureuh atuh musikna. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Romat lumayan pandakwah bari nyanyi ngagideg ongkoh sadar ongkoh. Matak Roma Irama mah da tibaretona takdirna jadi penyanyi, matak sorana teh alus. Da lamun kuring mah goreng. Da Roma Irama mah cenah. Mun ibu jatuh ti tajong, aduh gitu pan. Roma Irama jatuh ti tajong teh, aduh. Oh cenah abdi ge cenah. Bapak kaseblok ku cai ku pemajikan ku kopi. Kumaha ceuk bapak? Au. Da Roma Irama mah, au. Matak anu pikenekeun ka ciri, lamun jalma pikenekeun sorana tarik. Modal kuring ya jadi kenek da alus atuh. Cekas sorana ge Bandung Bandung Bandung. Majalengka, dua deui ce. Majeuh jadi kenek. Kabayang teu lamun Roma Irama jadi kenek, pi omongeun. Bandung. Majalengka. Dua deui ce. Kumaha ceuk urang Majalengka dina penumpang? Al-Fatihah. Ngadon tawasulah. Matak manusia boga takdir masing-masing, urang tong sirik ku takdir. Manusia boga takdir masing-masing. Geus takdir nama ieu, sanajan kuring kieu, bajuna kieu, calanana kieu, ngomongna kieu, na arinana gerhana jadi mubalik lain takdirna, bisa jadi itu adalah karena takdirna. Sanajan kieu, cobaan atuh ge ku RW. Make gami sing ngangsar, udeng sing badag, tasbih sekelan. Kumaha ceuk rakyat? Aduh RW anyar tobat. Takdir lain ayana baju, takdir lain ayana kopiah, tapi takdir aya dina kudrot jeung kakawasaan Allah. Matak setiap manusia nu hayang katitipan ku perkara kanyaah Allah, hate modalna sing hararade. Bener? Pak Kades jadi kades 2 periode, dah hatena dalam meningang ka urang mah cantang tuh saperiode acan jelema kieu ai Pak Kades negara sok aduh jantan Kades bari ieu nu hadir teh warga Pak Kades cing urang hayang nanya ari kamari basa Pak Kades nyalon kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu cirian Pak Kades henteu gening ieu Pak Kades teu dendam
rutilahu tenanya sugan nyoblos abdi atau lain anu teu nyoblos abdi coret henteu tah ieu ngaran pamimpin disebut Siliwangi silih wangi seungit jadi pamimpin teh kudu bisa nyengitan kana kahayang rakyatna jadi pamimpin jadi solusi keur pangabutuh rahayatna melaan henteu dirina nu penting rakyat ningan ka urang jadi kades deh nu nyoblos edek mere bantuan nu teu nyoblos coret tina kakak sakalian paingan Pak sabab jalma teh gumantung eusi hate lamun Bapak hayang maju tinggal pertanyakan apakah jeung geus maju jeung hate-hatena lamun hirup hayang beunghar apakah geus beunghar jeung hate-hatena loba jelema beunghar tapi pedit hatena rakyat nu sangsara teu kabelaan anu butuh teu katulung yatim teu kabere nu sangsara teu kabantuan berarti karek beunghar hartana can beunghar nepi ka eusi hate-hatena bener otak ieu perlu aya muludan Maulid Nabi Muhammad kan bae da ieu mah sesebutan pan jalma teh aya nu osok aya nu tara pan kitu aya nu osok muludan aya nu tara tong sok pasea anu osok pek tuluykeun anu tara keun bae hargaan ku tarana teu kudu nyaritakeun nu batur dan nu urang ge can kapigawe bener teu Bu tong nyaritakeun nu batur dan nu urang ge can kapigawe ayeuna muludan meeling kalahiran Kangjeng Nabi 12 Rabiul Awal poe Senen tahun gajah lain sakadar urang eling kana lahirna Nabi tapi urang ge kudu eling kana akhlakna Kangjeng tak ayeuna urang apakah geus bisa micontoh akhlak Nabi lamun acan berarti karek bisa meeling lahir Nabi can eling kana akhlakna Kangjeng bener matak ulah nuding batur oge ulah pasea peda batur tara muludan keun bae da urang ge anu osok cantang tumampuh migawe ladang tina eta muludan Nabi lahir ke alam dunia tanggal 12 Rabiul Awal poe Senen tahun gajah aya naon dina angka 12 Bapak salamet ku angka 12 kuring salamet ku angka 12 kabeh manusia salamet ku angka 12 naon eta nu 12 lain harta lain bana lain pangkat lain jabatan naon atuh 12 teh iman Islam ihsan bareng iman Islam ihsan iman genep Islam 5 ihsan hiji genep jeung 5 11 tambah hiji ta eta nu matak mawa kasalemetan teh matak jelema maot didoakeun ku sararea sing ditampi iman Islamna teu sesugan aya nu maot sing ditampi gedong sigrongna henteu ternyata modal manusia nu paling hebat lain harta lain bana lain pangkat lain jabatan ternyata modalna 12 iman Islam ihsan hitung kabeh 12 mata kana harta be aja kana jabatan be aja kana kakawasaan be aja tapi lamun geus nyangkut paut kana nilai iman Islam jeung ihsan nyawa jadi tanonanana mata ulah sok pasea ku harta bari harta ditinggalkeun keur naon dipaseakeun teuing ieu mah darada ka sabet sararea tong pasea ku harta bari harta ditinggalkeun pan eueuh harta nu milu gedong cicing, mobil cicing, sawah cicing harta dipaseakeun bari harta ditinggalkeun nepi ka lanceuk jeung adi teu akur-akur saumur-umur lantaran parebut warisan maot duanana nu diparbutkeun teu ngajedog teu nulungan saeutik ketika can tapi nu kudu ku urang dipaseakeun mata modal hirup urang Pak budak teu ngaji sengor bapana hese salat sengor pan ibu mah lain lamun duit saeutik nyengor mun salaki teh salat karunya tunuheun ngararaku sok bener budak urang pinter bahasa Inggris bangga budak urang can bisa bacaan salat dah teu bangga budak tita sakola dihoak tapi budak Pak teu ngaji-ngaji iraha ibu hohoak guru di pamarentah gajina 5 juta guru ngaji
sapamerean. Bener ieu teh? Heuh mikir eta bekal pi akhirateun. Init kamo 2 juta ludes, init ka masjid celek ketek 10.000. Berarti Pak aya nilai iman, nilai Islam, nilai ihsan anu kurang. Init kamo balanya 2 juta beak bangga diri tos balanya 2 jutaan. Init ka masjid boga duit Pak 1 juta 100.000 10.000 1.000 deuk nikeun nu sabaraha. Heuh bener. Berarti daek teu daek urang keukeuh Pak hubu dunya kana dunya diedankeun kana akhirat mah hampura. Aya dangdut lalajo ti jam 10 nepi ka jam 5, ibu-ibu nepi ka hese balik. Nago diajak ku salakina hayu balik ceceng rame keneh. Pangaosan dibere sajam setengah getek bujur hayang mantong. Nyoo HP 3 jam panon nepi ka belel neuleuh tuluy. Tapi titah maca yasin malam Jumaah 5 menit heuai tu kerek haituna teh. Bener. Daek teu daek, sadar teu sadar, diukur ku soropa kitu, saha jelema nu geus kuat iman Islamna. Matak tuluy-tuluyan urang hirup, diajar jeung diajar, lain ngalehkeun musuh nu itu, lain ngalehkeun musuh nu eta. Sabenerna musuh nu paling nyata tah awak sorangan. Zaman Jepang jeung Belanda masjid dijaga Belanda, tapi masjid pinuh nyawa ditanonkeun kajen paeh di jero masjid. Dupi ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Belanda teu aya, heunaha kosong. Deuk nuding saha Bapak? Deuk nuding Belanda geus eueuh. Deuk nuding Jepang geus leungit. Saha nu rek dituding? Musuh nu paling nyata poe ayeuna lain Jepang lain Belanda. Tah awakna bapak masing-masing. Matak samemeh nyarekan batur, carekan heula awak sorangan. Bener? Genah ieu ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah, Pak. Meureun ngarti. Matak dihina batur tong kasigeng, dipitnah batur tong kasigeng, dituding batur tong kasigeng. Eta mah musuh leutik. Musuh nu gede mah tah lamun diri apal kana hukum tapi teu migawe eta hukum. Musuh Pak. Model kuring ceramah kieu dahat teh mah hayang eureun. Naha era? Era sieun alus omongan tapi goreng kalakuan. Asli Pak, lamun lain takdir-takdir teuing jadi penceramah hayang eureun. Era sieun alus omongan tapi goreng perilaku dina hirup. Sedengkeun eta teh hampir deukeut kana nyata. Apal dalil sedekah pan teu jeung gebrona. Cing ngararaku naha sarupi nasib sareng abdi. Arapal dalil sedekah apan teu jeung gebrona. Heuh bener Pak. Heuh sok ngararaku da abdi apa? Apal dalil tahajud henteu jeung praktekna. Apal ulah memusuhan tapi naha aya kageuleuh ka sasama dina hirupna. Berarti urang teh hampura di dinya geuning tempat teh karek nyaho, karek apal can bisa berbuat amal. Nah gerhana ngomongkeun yatim miskin. Peletuk mah ceuk Pak Kades. Bener ceramah teh yi karaos pisan ku akang kudunya kanu leutik nya cing Pak Kades jelas. Heuh ayeuna mah kieu weh amplop keur ustad moal dibikeun. Terus deuk dibikeun we ka yatim. Kumaha jawaban kuring? Tong kitu. Ulah kitu. Da eta mah sakadar ngomong we kitu sote. Bener ya. Heuh nah atuh matak urang ulah jumawa ku pangaboga. Ulah jumawa peda pinter ceramah. Ulah jumawa peda sagudang ilmu. Allah mah lalajo amalna lain lalajo jumlah tina eta ilmuna. Ilmu luhur kudu bareng jeung akhlak nu luhur. Ulah ilmu luhur tapi ka sasama nya campah, ka batur ngahina, ka sasama ngaledek. Di mana ilmu nu sabenerna? Well. Alah, karaos rupi namanya. 12 tah. Iman, Islam, ihsan. Ihsan anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami cek Allah anu nempo anjeun keur ibadah
ngamalkeun eta ge cantang tuh bisa Pak. Urang ibadah cukup Allah anu nempo urang keur ibadah. Anger ibadah urang mah hayang ka tempo batur, sok diedeng-edeng ka batur, malahan sok hayang publikasi ka batur. Deuk tahajud nyeun status heula OTW tahajud. Ternyata eueuh nu komen isuk-isuk langsung dagang bibir. Kumaha dagangna asa tunuh na kunaon tahajud pan peuting kumaha sia we ah. Leungit ihsan. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Anger awak urang mah ibadah hayang katempo batur, hayang dipuji batur, pangajian hayang disebut ahli ngaji, ceramah hayang disebut pinter, daek ka masjid ge hanya sebatas hayang disebut ahli masjid. Di mana ibadah nu sabenerna? Bener. Sedangkan Allah mika butuh iman, Islam, ihsan. Parantos urang ihsan. Beh. Boga kongkorong anyar ge edeng-edeng. 40 gram ieu teh ti salaki ladang ultah. Kumaha ceuk tetangga? Saha nu nanya? Kenok lur. Pinggal ti dieu nepi ka dieu ge anger sok hayang ditemong-temong, nepi ka nyamper pangajian ge gigibrig jiga nu setruk. Hayu urang pangaosan. Leungit ihsan Pak. Matak hakikat ngaran ibadah. Sabodo teu dianggap ku batur. Sabodo teu ditempo batur, sabodo teu dipuji batur. Naha hakikat ibadah mah cukup urang jeung Allahna, lain urang jeung balad barayana. Rada hese nya. Kadua, sanyaah-nyaahna bapak kanu jadi pamajikan, keukeuh maot bapak mah moal milu. Sugan di dieu mah aya kitu sugan pamajikan maot salakina nepi ka ceurik bebeakan. Bapak, ari abdi bade jeung saha? Ngiring we ka jero hoyong dikubur. Lamun abdi tukang nguburkeun deuk dijejak Pak. Jug deuk init maka itu. Kubur ku sararea. Moal teu rarawesan ka luhur deui. Tungguan geus natus poho ka almarhum. Buuk dibeureman deui, rok paronok deui, ulin beuki deui, malahan mah begerna ge jiga angkot eueuh penumpang. Padahal nalika maot ceurikna bebeakan wararadul atunya. Matak cinta sejati lain cinta manusia ka manusia, tapi cinta sejati adalah cinta Allah ka makhlukna, cinta Nabi ka umatna. Mana bukti cinta sejati cinta Nabi ka umatna? Urang teu apal, urang teu nyaho, urang teu panggih, tapi urang milampah parentahanana. Inilah cinta sejati. Wajar ibu nyieun kahadean ka salaki da meunang usaha salaki. Urang daek ibadah, daek muludan, bari urang tetepung jeung Nabi, teu apal pakieu-kieu jeung Nabi, tapi urang daek. Inilah bukti cinta sejati umat ka Kangjeng Nabi. Bener. Heupan urang teh teu hirup zaman Nabi, tapi urang ngayakeun acara sarupa kieu bentuk cinta ka Kangjeng Nabi. Maca sholawat jeung jalmana urang teu apal, jeung jalmana teu panggih, tapi urang sabada salat sok ngaos maca sholawat. Sholawat naon we nu dibaca? Ieu ge bukti tanda cinta na urang ka Kangjeng Nabi. Bener. Apakah Nabi cinta ka urang? Cinta. Mana bukti? Nalika nuju sakarat Kangjeng Nabi dieureunkeun ku malaikat, maka Nabi bertanya, "Hei malaikat, ari umat kami sakaratna nyeri." Maka cek malaikat, leuwih ti nyeri. Cek Nabi, tumplekeun ka nyeri sakarat umat kami, bikeun ka nu ngaran Muhammad. Kami teu tega lamun umat kami nyerina dina sakarat. Saking kunyaah eta ka umat, wajar lamun urang aya kanyaah ka Nabi, sabab Nabi ge boga cinta sajati ka nu ngaran umatna. Bener. Tuh, nalika Sayyidina Hasan tos uningaeun bahwa Sayyidina Hasan jeung Husain bakal maot di Karbala. Maka istrina Nabi, "Ya Rasul, ngadoa supaya eta ulah terjadi, sabab anjeun mah deukeut jeung Allah, ngadoa moal burung diijabah ku Allah. Lamun anjeun geus apal yen Hasan jeung Husain bakal maot di Karbala, cegah ku anjeun ulah terjadi eta takdir." Cek Nabi, moal bisa, sabab doa kami disimpen engke keur di akhirat keur umat kami. Nepi ka keluarga Pak terbengkalai teu didoakeun, tapi umat ku Nabi teu weleh didoakeun. Hebatnya. Tinggal balik karena awak urang ladang muludan teh aya hate jiga kitu. Barang dahar ge sorangan emang sebodo batu menteu ge. Udur ge dipesat we capedang. Mang sebodo nu gigireun menteu oge.
artina muludan urang karek sebatas mieling kalahiran Nabi can eling kana akhlakna Kangjeng Nabi. Oke, urang buka. Nabi di pasihan anggur ku tatanggana, ya Rasul ieu anggur dituang ku Kangjeng Nabi, gigireun Siti Khadijah dirawu sapiring lep dituang ku Nabi. Siti Khadijah ngaburileng. Kumaha ceuk Siti Khadijah, ya Rasul kunaon anjeun barang tuang bet nyalira, nah teu emut ka abdi salaku bojo anjeun. Ceuk Nabi, lamun ku kuring ieu anggur dibikeun ka anjeun sieun nyigeng perasaan anu mere. Naha Hasyim. Keren tuh Bu. Naha teu mere pamajikan Hasyim, sok sieun anjeun morelel nyebutkan Hasyim nu mere aya keneh. Mung kami nyigeng perasaan jelema nu mere. Aya teu Islam di urang nu kitu. Mung nyigeng perasaan batur. Urang mah kadang-kadang ngomong oge, wah Pak nyasaak kana perasaan batur. Bener. Hiji tah teu katurutan. Naik deui nu kadua atuh akhlak Nabi. Belenyeng init salat subuh di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong. Ku Nabi disampeurkeun di pasihan tuang. Geus di pasihan tuang kumaha ngomongna, anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad. Muhammad jelema teu baleg, Muhammad jelema teu ecreg, Muhammad tukang sihir. Kami rujit kanu ngaran Muhammad, lamun aya kami hayang nyeduhan. Kabayang teu ku Bapak. Isukna Nabi Muhammad datang deui, dihuapan deui. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Iya urang muludan unggal tahun hayang nanya, Bapak lamun barang bere ka tatangga ngahina Bapak, ngaledek Bapak, mitnah Bapak, deuk mere deui moal. Alus, ladang muludan teh alus. Ayeuna ibu, lamun ibu barang bere ka tatangga ngaledek ibu, deuk mere deui moal. Sarwana. Bapak geus ditanya, ibu geus ditanya, tinggal kuring. Eta kitu bebengok maneh. Lamun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring komo hareupeun, isuk deuk mere deui, cicing tong ngajawab. Level penceramah lea hate. Odok. Ngantungwan 2 poe, lamun si eta ngabudah tuluy ka rumah sakit, berarti diendrin ku abdi, Pak. Moal aya jalma nu sasampurna Kangjeng Nabi, urang oge hampura jauh keneh jauh tanah ka langitna, maka urang salamet dunia akhirat lain karena amal urang tapi karena nur Muhammad, pancaran cahaya ti Kangjeng Nabi Muhammad. Bener? Demi Allah, salat urang leungit husuna majarkeun teh surga. Nah surga teh aya di Garut kitu. Memere salat hayang husu ge saha nu geus bisa lur. Bener Pak? Sataker kebek eta salat hayang husu anger, kunci leungit inget naslo pamajikan. Karek takbir, cur hujan inget kana popoean. Hayang husu wae memeres husu, nepi ka detik ayeuna ngacung saha nu geus bisa. Matak tong sok lalajo abadah batur, tong lalajo kagorengan batur, awak urang ge omeaneun keneh. Well. Maca Quran datang hoream, pangajian ai daek ka masjid can istiqomah, eta teh pan awak urang teh di dinya tempatna. Heueuh. Matak urang ka surga, urang salamet dunya akhirat, lain ku amal ibadah urang. Kunaon atuh? Nur Muhammad, pancaran akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad. Maot Kangjeng Nabi, Abu Bakar tampil. Aisyah, pagawean naon nu poe subuh sok dilakukeun ku Nabi? Barang bere ka saha? Ka Yahudi anu lolong, maka ku Abu Bakar dituluykeun. Nalika Yahudi keur calangap langsung dibawalkeun. Lep. Ceuk Yahudi, nah ieu mah lain jelema nu biasa. Dan nu biasa mah lamun kuring lapar ditanya heula, kakara dihuapkeun. Ieu mah teh ditanya lapar jeung teu janji dibawalkeun. Ceuk Abu Bakar da kuring mah lain nu biasa. Saha nu biasa? Muhammad ngeluk tungkul, nyurucud saipanon. Yahudi murtad, Yahudi ngaledek, Yahudi musuh. Tapi mendengar nama Muhammad ngeluk tungkul ngagabruk ke Abu Bakar. Hei Abu Bakar, anterkeun kula ka pajaratan Nabi. Deuk naon? 2 kalimat syahadat diucapkeun.
Ternyata Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyebar lain ku pidato tapi nyebar ku contoh. Ayo urang mah pidato alus contoh eueuh. Nya wayahna kudu ngaku. Urang mah pidato alus contoh mah eueuh. Salah sahiji bukti Nabi ahli sodakoh, masjid badag bumi butut. Nabi ahli sodakoh, kurban setahun 60 onta tapi bumina butut. Cing ieu umatna ridho kitu ah. Masjid alus imah butut ridho Pak. Teuing tanya atuh kuring, mun ibu bapak boga duit 1M dek milih nyeun imah dek milih nyeun masjid. Imah tanya kuring eta kitu bebengok maneh. Lamun abdi boga duit 1 miliar milih masjid milih imah sarua milih imah. Kumaha atuh masjid ngencleng we di jalan. Ternyata urang mah Pak nilai iman, nilai Islam, nilai ihsan teh leutik kacida. Matak ulah waka ngaku surga, ulah waka menang ridho Allah. Pagawean urang ge talung ti kaneun, tempoeun jeung omeaneun. Bener. Sugan atuh nu katilu ah. Sugan Nabi di masjid bertanya, Abu Bakar, kunaon si fulan teu datang ka masjid? Cek Abu Bakar, udur ya Rasul. Kumaha cek Nabi? Urang longok, bereng ti masjid ngalongok nu udur. Tata cara Nabi ngalongok nu udur. Sabara poe anjeun gering, 3 poe geus ka dokter, parantos beak sabaraha? Beak 500 mun cek pikiran ayeuna. Kumaha cek Nabi? Tong jadi pikiran, yeuh ku kami digantian. Mana nu karasa ieu dekul didoakeun, duit digantian, panyakit didoakeun, isukna jaregjeg. Kuring nanya ka bapak, lamun nu penuh gering kitu? Henteu da nempona ge jarang. Urang mah nempona gering teh lain kitu. Bejana mana gering? Sabara poe, 3 poe, geus ka dokter, parantos beak sabaraha? 300. Ucapan nu pertama keluar kieu yeuh. Sing kuat, sing sabar, hokon bae keur diuji. Yuk ah, assalamualaikum. Ieu hatena kumaha Pak? Hate jelema gering dikitu-kitu, cek hatena kahayang teh da karasaeun ku manehanana. Akhirna jatuh teh urang nu gering, si itu sarua ngalongok da geus sager. Bejana balik ti urang gering, heeh. Sabaraha poe? 3 poe geus ka dokter, parantos beak sabaraha? 300. Sarua bahasana, sing kuat, sing sabar, ujian. Yuk ah, assalamualaikum. Nah, da geus salager ngadon jogol duduanana. Berarti muludan teh keur urang penting, deuk mi eling akhlak Nabi. Lain sakadar eling kana kalahiran Nabi, tapi urang ge deuk eling kana akhlakna Kangjeng. 3 poin nu bieu katurutan. Cing atuh sugan bab rumah tangana. Nabi Muhammad wangsul ti masjid, nyanak teko nyalira, ngaleueut nyalira. Siti Khadijah nyamperkeun, ngagebeg bebeakan, "Ya Rasul, bendu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi, ta imah keur ibu." Cing ibu, lamun salaki nyokot teko sorangan, ninyuh cai sorangan, nyieun nasi goreng sorangan, ibu eudeuh ngagebeg jiga Siti Khadijah. Atuh lamun kitu mah kabeh teu katurutan. Kang keur naon? Ngagoreng sangu. Kumaha cek ibu? Sakalian keur duaan. Parah. Siti Khadijah kunaon hayang dititah Nabi? Sabab Siti Khadijah paham surga di balik perintah suami. Jadi Siti Khadijah mah hayang dititah. Ari ibu mah mumul dititah. Istri soleh kajen keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Abdi keur ngomongkeun istri soleh, lain keur ngomongkeun ibu. Istri soleh keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Talamun ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Kamana bade kulem, naha, tunuh, wios lamun kami miwarang buringas langsung, mangga.
Ibu dek sare ditanya ku salaki reka mana juga hoak sare atuh waya kieu jam 9:30 ngebecos kene kana TV anger listrik parema urang deui ngosian dek naon cing pangninyokeun kopi ku sorangan belana matak muludan teh penting keur urang dek mengenang akhlak Nabi di berbagai hal. Nabi adalah khalifah, kumaha mingpin Nabi umat jadi narurut. Ternyata Nabi nurutna, umat nurut ka Kangjeng Nabina lantaran contoh lain pidato. Kunaon rakyat teu nurut ka urang lantaran urang mah bisa jadi karek pidato eueuh contoh. Mun Pak RW ngajak gotong royong, kudu Pak RW nu pangheulana geus gotong royong. Hayu urang jomsi, Pak RW teh geus di jalan. Apan urang mah sakapeng jomse. Ka mana RW-na? Keur pluh heula. Di dieu, Pak. Nilai anu moal digugu batur teh ternyata lain pidato. Tapi nu bakal digugu ku batur adalah contoh. Katurutan Ibu. Henteu. Cing atuh nu terakhir sugan. Ceuk Nabi engke di akhirat bakal aya jalma nu deukeut jeung kami ibarat curug jeung jajangkung. Saha eta ya Rasul? Jalma nu nyaah ka budak yatim. Sing ladang muludan teh urang perhatikeun yatim. Da enteng hayang naikkeun derajat yatim demi Allah babari. Ceuk Pak Kades aya sabaraha yatim? Aya 15. Ceuk Pak Kades 5 kukuring disakolakeun. Titipkeun ka sakolana, biayaan sapuratina. Bejakeun ka kepala sekolahna yen ieu budak yatim teh bapa angkatna seorang kades maka yatim moal dibuli yatim moal dihina yatim moal diledek naha bapa angkatna seorang kades lol deui ceuk MUI abdi 5 ceuk MUI teh disakolakeun ku MUI dibiayaan ku MUI disaragaman ku MUI budak yatim moal dihina budak yatim moal dibuli naha bapa angkatna seorang MUI lol sim kuring 20 panglobana kades 5 MUI 5 abdi mau 20 nah abet 20 apan judulna ge ngalamun ai ngalamun mah bebas dek 70 oge dar ku abdi disakolakeun 20 budak yatim moal dihina budak yatim moal dibuli budak yatim moal diledek naha bapa angkatna seorang nana gerhana paingan zaman Nabi yatim jadi sahabat paling satia paling satuhu lantaran Nabi jadi solusi ke anak yatim poe ayeuna muludan mineng tapi naha yatim di ararantep bener tina 5 nu bieu aya sugan nyangsang hiji di awak urang maka hakikatna ieu muludan karek samet wawuh kana lahirna Nabi can apal kumaha cara migawe saenggeus Nabi lahir ke alam dunia bener Ibu. Jadi beres ti eta aya pigaweun ngakurkeun diri jeung eta. Tah tinggal ngetes, heuh kitu geus aya mah keur ustad mau tibikeun. Terus rek dibagikeun ka budak yatim. Apa geus apal jawabanana? Tong kitu. Jadi anger Pak urang mah. Karek bisa nyarita, karek bisa pidato, dibawa kana contoh mah santang tu. Jadi bapak jeung kuring, ibu jeung kuring nasib sarua. Penting urang muludan dek mengenang akhlak Nabi penting urang muludan dek noong pagawean Nabi anu susuganan beres muludan sasieun sabeuneureun bisa dicontoh ku urang paingan atau ayat Quran ngabadikeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun tah moal katurutan teh paingan ayat Allah nekankeun kitu dan memang akhlak Nabi moal katuturkeun ku urang kabeh. Sim kuring masih kena ayahan cagarapeun masih daerah Majalengka moga-moga Bapak Ibu sararehat Bapak Kades Paranja Panjang Yuswa pala putu putrana sing soleh tur solihah Bapak Ustad Bapak Kiai Bapak ajengan nu aya di tempat sing berkah ilmuna sing paranjang yuswana sing manfaat tina sagala rupa aktivitasna atuh Ibu oge Bapak sing arageng milik sing para rezeki sing diaping dijaring dijaga mewah diriksa sim kuring ge sing panjang yuswa sim kuring oge sing leah mana sim kuring oge sing istiqomah amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu nu ngapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana
paralun anu kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.